Selamat datang di episode tertilu film pendek Sunda Bogor. Penghilapnya di Subrek. Subrek mah gratis dia. Selamat menyaksikan. Lah ribut wae sing barudak. Pagawerangan ribut tuh hari. Ampun. Tengah kayaknya banget tiga beak yuk. Manggil baturan yang ngepok nama tempuk deh ta budak. Emang nah itu kadangnya bodoh amat. Teh angkeun seug bebaturan maneh kabeh. Aing geus latihan ieu geus kuat. Ora, sanguan. Mana lah? Eta. Nah. Mana ya nya? Nah, Menang. Sebenarnya. heeh. Ya jalan. Ya, salah ayo. Jurus. Telepon budak. 08577085777870. Halo? Dak. Coba angkat tuh ieu telepon. Tah salah nya. Kedeng lah, kedeng. Sama do elewe aya alasan wae. Yang itu anu nelpon. Mana? Pak. Oh, heeh. Tah. Diangkat ya. Itu kuat, enggak harus dendam ke saya tah. Halo, naon tuh man? Halo? Mat, saya di mana? Aing dijegat ku si Incep. Urang kebotan deh hayu lah. Kumpulkan budak KB. Hah? Lu bener sih ya? Dirempuk. Kadang orang ngumpulkan budak heula. Itu si Tuman, dirempuk ku budak. Oh, ya, orang ngumpulkan budak ya. Ayo. Ya. Orang ngumpulkan budak. Pohon ayo deh. Pohon ya, nanti sincep kita. Ada ku orang. Ayo sekian. Ya dah, ini mah. Orang si Tuman. Heeh. Ayo dah, Bu. Karunya sih kita aduh. Man. Bos. Ada dia gini kan. Kok aing ditungguan kemana nak Mat budak sore deui. Tali liar eta aduh. Sekian doang. Kajen lah. Ayo. Hayu. Kedeung si Incep lewat ka dieu. Urang jegat we ti dieu lah. Ya. Aing serangan wae. Budak di pos gitu. Coy ilik ah ke pos. Weh, coy. Tetap deh dia lain. Aduh. Cak mana wae? Ku aing ditungguan. Biasa ini enggak, gedeng. Mending hayu lah milu jeung aing. Ka mana? Si Incep tuh. Wah. Ayo. Oh. Geus we nama orang tuan di dieu. Kedeung si Incep lewat. Aing teh ngarti buat aing beak kumaha gebugan. Kok nama beak si Tuman. Encep teh ya. Lawan. Emang teh nyaho yang buru celee. Ora. Sanguan. Buru celee. Ngedah. Nama orang nyebut heula. Kedeung ge yakin aing si Incep lewat ka dieu. Siap lah. Jemput. Ayo, siap.
Arek mana sih ya? ya. Kok Edi dari ya sih? Jemput di mana sih ya? Hujan. Kedeng. Tuh gitu lah. Dega banget sih aku dede. お前はもう死んでいる。何 Pernah tuh sih marane ngarasanan hirup kos orang di jarauhan ku baturan kayakeun salah walaupun bener padahal cuma masalah sepele doang. Duh pusing padahal lamun diceritakeun mah mangkana cerita orang lain turutana ya. Pernah tuh sih marane ngalaman hirup sakumaha sorangan sanajan loba babaturan sakelilingna tapi urang mah pasrah weh nya da hirup mah peulih sakumaha diperkosa nyeri teu nyeri daek teu daek nikmatin saja nya geus lah urang mah enak mah pasrah sabar ngawalkan we kumaha barudak yang penting mah budak seneng ya supaya baru udah puas. Si abang ngana ngelawan geng meleh. Kedeng. On pae kumaha sih ya? Alah. Pae Mengenaskan. Tuh kan babaturan mah unut peduli sanajan geus pae ge. Aduh kumaha tuh ya. Teruskan ulah filmnya. Kabur. Kedeng. Dia sincep ngelakeun aing jadi kemenangan. Aduh, aku orang teu. Aing teh ngarti yang bisa jadi ya kemenangan. siap. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way didn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never Aruh. Teka rasa naon cuman gitu doang. Geus pugu aing geus kuat mah. Geus minum baygon. Keun sia. Opatan. Tunggu deui pembahasan aing enak mah. Panggil baturan aing lah. Oke mah. Geus heula nya sakitu dah. Lamun resep urang yen deui komen be di handapnya. Poho pan mana pura-pura nyumput tuh. Kadang. Lompat atuh. Lompat sih lompat. Dia lompat mana? Kadang. Dia.
Salah ya. Kedeng mah Hatur nuhun ya, terus nempo video gak jelas iya. Pokoknya mah ieu mah lobana banyol filmna ocon pokoknya kali itulah. Jadi ulah diturutkan ya. Kayak cerita orang mah lain turutanan. Oke, hatur nuhun. Tong hilap oge ya, subrek supaya makin semangat deui na. Subrek gratis ieu. Subrek. mundur.